Naon bah? Hah? Pengker. Di Pengker. Ah, abah mah anger geus kebiasaan karek ke poe kadua. Kita bisi pi omongeun bah pang-pang nama. Biasa warawuh jeung beli emasna jeung perwena. Atuh bah kumaha ke bisi aya nu ieu karek 2 poe tapi teuing kumaha abah we juga rek ka tukang mah. Sok rupa-rupa wae abah mah karek ke 2 poe puasa teh. Jadi kerawan. Waalaikumsalam. Salam sanaon na? Dasar pulsa. Pulsa sok anu sabara? Anu 5.000 ya. 5.000 mangga. Mana nomorna? 088. Iya, terus 700. 700. Waalaikumsalam. Terus Genep-genep genep 55. Nah, ayo warung karek jam 1 geus buka naon Pak? Iya warung jam 1 warung sembako geus buka. Sing hargana tuh nuker palaruasa atuh. Da ieu mah cuman ngajual pulsa di dieu mah. Ngajual pulsa kade bisa ngajual teh palarugu kayak. Sok we ku Bapak kontrolan anger ieu mah. Ari ieu geuning kali kumaha ieu. Ieu kolot-kolot pilu jahan Naon? Kade ieu ge nyane meuli rokok. Cing ningali sia. Kade beuli cing beli rokok naon palarugu. Aduh, Maneh teh geus kolot dagang teh cing bener atuh. Ieu teh bulan puasa kahayang teh buka teh ngilu aturan, urang teh urang kudu bisa ngajaga image daerah urang sorangan atuh kumaha. Kudu make otak, kudu make pikiran atuh. Bulan puasa mah buka teh asar itu tinggal dibukina aya nu ngopi. Mericahan teh balik berarti sarwana mana oge kitu mah. henteu abi mah eta mah si Abah mah ieu manehna kumaha eta teh buktina buat teh ieu ge sarwana meureun. Terbalik ting bener bisi ku aing ke bisi laporkeun urang teh kudu bisa ngajaga image ngaran daerah atuh kumaha atuh ulang ngarerakeun pisan atuh hirup teh ngarerakeun teh bulan puasa lain Pak jemput tong di ieu era tong dilapor-lapor euy aing mah mulai lapor kumaha atuh da itu aya teh buktina ngopi eta si Abah mana eta mah bisi eukeun naon bisi lain mana kudu aya buktina kudu aya buktina atuh ada si ulang ngerakeun tah ulang ngerakeun ngaran daerah urang teh sebagai orang warga daerah urang kudu ngeunting teh kudu bisa ngajaga image kumaha carana. nah ada si Abah mah keur beberes bieu ngomongna biasa ka tukang beberes cenah. Beberes bari ngopi, berarti ladangan ku di dinya. Teu balik pisan ngerakeun bisa uping atuh ulang ngerakeun pisan urang era geus Pak kieu we naon deui. Goblok lain da tadi nyaok ieu mah aman pokona mah. Lain da tadi atuh tengah di. Besok pokona aman pokona masuk. Aman lanjut. gitu terbalik pisan Aneh-aneh wae. paru-paru wae aslina zaman ayeuna mah anger we duit deui kita puasa teh nu 5.000 jadi 7.000 ya ya terus nya puasa ya mangga aduh abahna ari abah sok pi omongin wae jadina we untung ku duit abah mah sok rupa-rupa korek beberes di tukang jeung ngopi deh. Abah mah sok rupa-rupa wae, untung tak ku duit, lamun teu ku duit bisa-bisa bah urang nama dicemar nama baik urang di dieu warung ieu SLC Mamat bisa-bisa kacemar ieu. Ngopi wayah kieu keur panas poe kieu jam 1 tuh. Parupa pisan ieu mah